Anjay. Kok gak diangkat sih? Halo Ayang, kamu lagi di mana? Oh, katanya mau ngajak aku main. Iya, aku udah beres nih. Ya, ya udah jemput aku di rumah ya. Siti, kunaon di hari mana di garuanku mate tinggal liuk. Han teu mah teleponan jeung saha di? Naon sih emak ngeganggu wae? Ma pangagelingkeun pare, geus teu boga beas. Teu urang panerek dahar meureun, teu boga beas kumaha? Ulang ngamewe HP atuh. Iku kolot di titah teh, sin bener. Iya tuh emak ngomong paning teh arek ulin, ieu jeung Ayang. Piraku emak teh gelis-gelis titah nutup pare. Boro atuh neng Siti sama di titahku mate meni hese, ngan ngome HP pagawean teh. Gunana HP mah. Kumaha sih nganariuh wae teh? Naon di? Eta si Siti di titahku mah teu ngawaro wae Abah. Coba atuh pang ngomongankeun sen bener. Coba ilut teh. Coba ilut teh. Ngomong HP we HP. Oh, atuh mana emak parena dia urang giling. Kedeng Siti ku mah urang cokot heula parena. Oh, atuh Pak geus, ieu pan arek ini. Nyokeun wae. Apa mah HP neng rusak, teh pangmalikeun deui. Ya Siti pare teh. Pangagelingkeun. Emak. Ulah sok kitu. Ya Siti, daripada dicarekan ku Abah maneh, buru. Aku mate. Emak mah berat oge era emak. Udah boga kolot teh titah wae. Ulin oge nya. Neng Siti, bade ka mana? Iya kumaha titah ngeler beas. Tadi ieu keun dari si abahna meka-mekaning. Apa eneng geus ka dibebeutkeun rusak. Oh, gitu. Bangun capek. Diheula teu lingi di dieu. Muhun atuh bade. Ieu neng capek mah ieu. Naon ieu? Ieu lingi heula neng capek di titah teh abah tadi teh. Ini berat kieu abah mah. Siti, nyaah gelis-gelis kita Kumaha ngagiling. oge ieu neng bade amang jeung Ayang kakak kita ngeler beas. Aya Sangu bade mangkat heula atuh nya neng tur Oh, nuhunnya. muhun mangga tuh. Aduh berat ieu neng wah. Sangsara hirup teh. Mau naon? Iya mau pare kita ngeler ku emak. Yuk saya sanggup cenah di bumi. Heeh. Kanan gelis-gelis memerangan. Heeh da kumaha deui.
Abah na ngamak HP neng gini karusak. Gaduh di HP neng. Masih teh urusan nu kamari teh ya. Yang minan tos ke bumi wae. Heeh atuh eta mah engkin we ka bumi abdi bade ieu heula. Pare puasa ditagih Heeh, teh kitu. engkin ka bumi ieu tos diantosan ku emak bade nyangu ieu teh. Mun atuh Haji, kumaha? Kercalik cikakom dia kercalik lingi heula. Nuju naon ieu teh? Nuju ngadaung ieu ngantosan anu mingon teh can aya wae ning. Rewe atuh, nu tadi pepangi jeung si Siti ditagih ngaleos wae. Kunaon si Siti? Heeh, Emang kunaon di? bukan hutang ka imah urang wae jelema. Iya tuh ce sarua ka urang oge. Marang teangkeun atuh ka bapana ya. Bareng jeung Cece. Hayu. Ayo ya. Bari geus lancar mah heuh. Neng. Lain bah lamun emak liwat teh heuh si Siti teh sok diomongkeun wae ku tatangga kunaon di Emang kunaon di? Aya masalah naon di teh budak teh? teu ingat tuh bah eta teh si Siti teh emak liwat ngan diaromongkeun wae entak emak nanya ka abah oge hayang nyaho we atuh Mak, Mak, mak. mak. Ini teh ya Bu Haji. So orang tanyakeun ke Bu Haji. atuh bah hayang nyaho tanyakeun ku abah ka Bu Hajina Mak, bah, damang. Punten, mak. Lah, Lama. Waalaikumsalam. Aya naon teh Bu Haji? Iya, bah. maranga teh cara likeun maranga sok Nuhun, ngariung ka dieu nuhun. atuh abah bapak siana awas lah ngagokan ya tamu Bu Haji Calik, Cek. Iya, bah. Arek nyarioskeun masalah si Siti. Emang kunaon di apa mah teu terang teh teh gini. Lain itu si Siti teh selami namet artos. Nya, Cek. Penting ku kalamian abdi ka dieu. Jadi ka dieu we abdi teh sadar si Ece teh. Abah. udah mau ge atuh teu terang Oh, parang saja terang. Kumaha tuh, Cek? ya orang taroskeun ka ieu ke Sitina nya geumu ka suwi Nya geura taroskeun heula, bisi ngajarkeun abdi bohong. nya urang ngantosan mah atuh bah atuh ari kieu izin ku Bu Haji ini Bu Haji naroskeun Siti gaduh ieu sametan Ah, si teh nganyeun masalah jeung masalah. Balik ku aing ke lah pokona mah. tuh abah malam ngamak Bu Haji nya mah izin beuki mah nya aya tamu Bu Haji mah atuh Aduh, abdi ini dari isi namanya, Cek. Hampura we abdi teh ngariweuh ka dieu. da mama lamun ke terang Bu Haji sareng ibu naon ye Uyu. ibu Uyu keterang mama Oke, balik lah kayak mah kedep. Ya keur di luar lah. Gitu we. Neng, aya nu nelpon, bade uih heula nya. Mah kepepenah ka karaksa kudung. Pan keur bisnis heula. Ka karaksa kudung ge pepenahna ih tara Pan ieu mah demi eneng. amat teuing. Atuh gawe Teu uih heula. Heeh, kade di jalannya. Ah iya geuning budak tadi. Tong nganti tadi teh ka dieu buru sakedeung.
Tah, ieu budakna itu kumaha sabar teuing anu lah. Nya emang lain jika budakna musingkeun ieu mah nya mah. Mohon atuh eta mah. Atuh urang cana ku tadi itu. Mangga wae lah. Nah kemana cek? Bade ke sana ka mana emang? Urang ubaran lah, ayo urang cana heula we. Dong kumaha tapi nya anak bangol-bangol ge mah. Nya mah nya. Oh mangga. Oke lah. Tadi ke mana ieu? Urang ngiring hayu. Masa Ma, abah hayu orang ngiring. ya mohon atuh Bu Haji. Ayo atuh lah. Arek dibawa ka mana ieu budak teh? Ate bah eta bisi oleh ka lesang. Tah, cek. Biasana cek ayu budak bengal teh. Ieu cek ubarna. Emang sae. Heueuh grek kamari ge si itu ning cager nuhun. Sok atuh urang Ubaran, orang ubaran yuk ah.